Bismillahirrahmanirrahim. Lalakon nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah make jalur khusus menempuh ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasulillah. Kudu puguh pelatihna, kudu puguh guruna. Lantaran orang uzlah itu puguh guru nama engke lain uzlah ngaranna eta mah kos kitu mangarana nyilib. Lantaran problemna terlalu loba. Hutang teh urusan tadi ngabogohan rangda. Judi udag-udag kiai ngajikeun orang bobogohan. Nah iya jadi uzlah lain uzlah nyilib sama kos kitu. Aya deui mah bener-bener dek ibadah ninggalkeun makhluk bahaya. Antaran teu boga pelatih mah kudu kumaha carana uzlah. Jadi tetep kudu boga guru mursyid. Sebab urang teu kudu uzlah ibadah teh maksudna ibadah ka Gusti Allah. Allah mah di mana bae aya. Aya hiji jelema ibadah ka Gusti Allah. Geus mantep jasa ka Gusti Allah. Sanggeus mantep nyana pindah di daerah nyana kabeneran daerahna ieu adalah daerah Mesir. Nyana pindah ke Mekah, turun pangkat kawalianana. Nyana munajat ka Gusti Allah, Gusti kok ngeunahan di Mesir jeung di Mekah padahal di Mekah aya Baitullah. Padahal di Mekah loba makom ijabah, tapi kok nikmatan di Mesir abdi ibadah daripada di Mekah. Naon ieu Gusti minta petunjuk ka Gusti Allah. Atuh maneh mah kieu si pikiranana dianggap bahwa di Mekah leuwih ngadeukeutkeun ka Gusti Allah. Atuh salah ja aing mah di mamana ge aya cak Gusti Allah. Sia ibadah di kota Mesir ka aing, ibadah di kampung Mesir ka aing, ibadah di leuweung sia ka aing, ibadah di jalan sia ka aing, ibadah di Mekah sia ka aing. Sia geus diangkat ku aing jadi wali aing ketika di Mesir. Kunaon atuh ninggalkeun Mesir kemudian ka Mekah dianggap Mekah teh leuwih deukeut ka aing, jauhkeun sia ku aing. Sebab boga anggapan bahwa Mekah teh leuwih ngadeukeutkeun ka sia pan sia geus dibere anugrah ku aing di Mesir. Make jeung hayang ka Mekah sagala rupa, balik deui sia ka Mesir. Balik deui nyana ka Mesir, nikmat deui ibadah. Mantak teu kudu uzlahan, ulah ka Allah. Aya jelema cicing di tengah-tengah kota dibere nikmat ibadah ka Gusti Allah. Begitu nyana menghindar ti kota besar ka lembur, eueuh ngeunah. Sabab naon Allah merena di tempat rame. Aing deuk ngangkat sia di tempat rame dibere lazat ku aing sia di tempat rame di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, ku aing justru sia mah diasingkeun tina ramena manusia. Aing ngangkat sia atuh Allah mah maha kawasa. Make hese-hese ninggalkeun jelema sia. Balik deui sia ka kota, balik deui ka kota, mabok. Mabok Allah. Tadi mah kakarak mengenal, kuari mah jadi mabok, pan ieu keur nyaritakeun mabok. Nah iyalah mimiti mengenal, kemudian mendalami, sanggeusna mendalami terus merasakan, geus merasakan kangeunahan mabok. Urang teh lamun di minuman mimiti kadeuleu gelas di jerona aya caian, dikira-kira ku urang-urangna keur dahaga beuh eta cai aya esan mana teuing meureun tiisna kana masyaallah kakarak neuleuh doang. Sanggeus sadere urang ngadeuketan ku deuketna doang geus asa ka inum bae ku urang sebab urangna keur dahaga. Ketika dicekel ku urang tek boro-boro geus datang ka sungut dicekel ku leungeun bae geus indah jasa sebab karasa ku leungeun tiisna. Sanggeus tadi angkat ke urang lek diinum karasa nikmatna kulantaran karasa nikmat diteruskan lek seubeuh geus seubeuh encan karasa seubeuh beneran nambah deui mabok minum ngaranna
urang dahaga teh kumaha keur dahagana eta keur carita dahaga nginum kuari keur dahaga dahar lapar ngaranna aduh lapar amat teh ningali urang sangu ngebul kakarak neuleuh doang masyaallah ya Allah ya Rabbi saabna teh geus kaambe mantep amat ya saab bolak-balik mau nyawa saab nyawa tadi saab aduh geus asa ngeunaheun we disadiakeun di piring plek aduh asa geus mantep jasa di dahar kurang diicip-icip pelem amat ya sanggup bagolo ya Allah ya Rabbi jeung tauco mantep jasa sanggup bagolo jeung tauco kemudian ditambah ku lauk asin gitu gabus siem nu seungit teh ya Allah ya Rabbi Gusti dibere lalabna masyaallah sambalna sambal tauco mantep jasa didahar ku urang nikmat amat ku kageunahanana lak terap eureuleuh eta dahar ku ari urang dahagana kana susu seuri siapa tolol geus kebel teu manggih awewe urang tadina meureunnanan ieu naon berpisah jeung pemajikan atawa memang pepegatan kemudian teu ge urang kawin deui geus kebel teu manggih dahaga aduh ulah-ulahna naon neuleuh ngagitekna ge geus lain deui aju neuleuh susuna rada muka saeutik waduh kakarak dedeleuan doang geus pohara jasa guru tak gretek geus teu kuat urang teh teu bedatang ka magrib angel amat ti isya waduh geus tak kacaritakeun ka masjid ge geus teu make kokolor aya nu kieu deui mah kokolor mah dibawa ka masjid barang balik di masjid ka imah kokolor disampaikeun di dieu tah eta teh kadeuleuh kumito tolol amat tapi nantu kolor disampaikeun teu karasa kunaon eta dahaga teu karasa uya geus teh kulantaran jana pikiranna kadinya bae jadi di masjid teh ieu kokolor dikadiekeun eta pan lain mitoha bae kabeh neuleuh ji teh budak kolor ye tuh kalau di pundak eta eta teh geus kanyahoan ku urang berarti nah datang ka imah geus tunjak-tunjuk bae nu dihandap nah ieu geus lain sambarangan dahaga asup ka jero kamar geus pohara jasa plek carelah jeung pamajikan sakar mabok reupes geus beres eta dahaga dahaga nginum dahaga dahar dahaga awewe ketika geus puas teh sakar babok jadi geus terlampiaskan hawa nafsu nginum hawa nafsu dahar hawa nafsu awewe geus terlampiaskan geus puas kuari urang mabokna sakarna atawa dahagana ka Gusti Allah dahaga ka Gusti Allah ku sabab naon sebab pengenalan urang ti mimiti urang ngenal wujud hartina ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh sebab Allah mah kidamna Allah teu kapiheulaan ku eueuh Allah teh maha bakoda Allah teh eueuh tungtungna Allah teh mukhalafah lil hawadis Allah teh qiyamuhu binafsihi Allah teh wahdaniyat Allah teh kudrat Allah teh iradat Allah teh terus pengenalan heula eta geus urang pengenalan eta kuari mendalami kana sifat Allah menuju kana afal Allah menuju kana zat Allah kuari sifat-sifat Allah teh ku urang ditafakuran direnung dipahami Gusti Allah teh maha kawasa kudrat geus lamun Allah kasifatan ku kudrat atuh zat Allah na teh maha qadir Allah teh kawasa Allah teh ngadamel langit kawasa Allah ngadamel bumi kawasa Allah ngadamel urang hirup urang teh ieu ditadbir ku Gusti Allah cak Gusti Allah kakawasaan aing nyeun langit nyeun bumi nyeun sia kuari sia teh ku aing diurus tanda aing ngurus ka sia teh di mana sia sare henteu diteruskeun sare aya dihudangkeun ku aing
ketika engke maneh teh lapar ku aing dibere dahar yang jadi urus ku aing, engke sia dibere dahaga hayang nginum ku aing diurus aya cai jang nginumna eta teh pengurusan aing. Sia teh ku aing dibere tanaga nang ngurus aing, ku ari sia dibere ilmu nang ngurus aing, ku aing salila hirup dibere urusan aing nu ngurusna teh. Ulah disangka menang sia sehat teh, ulah disangka menang sia bisa teh, ulah disangka menang sia bisa neule teh deuleuan sia teh ku kawasa aing teh. Ulah asa nang sia eta dedengian sia teh nang aing teh. Lempang sia teh menang aing, diuk sia menang aing, napas sia kaluhur ka handap eta teh menang aing. Sakapeung ku aing dinormalkeun, sakaping ku aing sia teh eta napas teh rada disempitkeun nang aing teh kitu teh. Sakapeung waktu ku aing sia disehatkeun, sakapeung waktu ku aing teh digeringkeun nang aing teh. Eueuh nu siaan kabeh nu aing direnung ku urang. Nu Allah kabeh. Nu Allah kabeh ulah wakan neuleuh ka batur neuleuh ka diri sorangan horeng nu Allah kabeh. Je mata ieu nu Allah, kiceupna nang Allah, neuleuhna na ku Allah. Atuh berarti mata teh nu Allah mutlak. Celi nu Allah, ngadengena nu Allah, atuh nu Allah mutlak, irung nu Allah. Ieu bisa ngisep bau jeung seungitna nang Allah, atuh nu Allah mutlak. Sungut kitu keneh, beuteung kitu keneh. Atuh eueuh nu urangan, eueuh urang mulai geus tah. Dedeuleuan Allah, dedengian Allah, pengenalan mulai. Je, sedengkeun kapan sifat mah kapan moal kaluar tina zat. Ja ayana sifat teh nempel dina zat. Sebab moal aya sifat teh nyorangan, sifat mah kuduna nempel dina zat. Kitulah cek ahli makulat, innal makulatil ladaihim tusaru mil asyi wa hiya aradun wa jauharu. Nah, kuari aya johar, aya arod. Urang mun deuk ngaji tauhid teh kudu ngaji makulat heula. Johar teh artina zat. Nah, johar teh artina zat. Zat teh eta teh anu maqoma binafsihi. Ari arod mah maqoma bi ghairihi. Nah, ieu arod teh teu bisa cicing tanpa aya johar. Berarti mun aya beureum kudu nempel dina zat, nempel di naon eta beureum. Aya koneng eta sifat arod ngaranna nempel dina zat. Bagus eta moal aya bagus sorangan bae kudu nempel dina zat. Bagus teh dina naon? Sifat mah maqoma bi ghairihi. Moal bisa sifat nyorangan. Ieu ge sifat kudrat, sifat irodat, sifat ilmu, sifat hayat. Atuh moal bisa nyorangan mun teu nempel dina zat, nempelna dina zat Allah. Kapanggih ku urang kuari sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Sebab naon? Sebab bakal katingali dina afal Allah. Jadi berarti kul huwallahu ahad. Allah teh maha hiji, hiji dina sifatna, hiji dina afalna, hiji dina zatna, hiji. Geus eueuh nu dideuleuh Allah. Sagala rupa Allah. Mimiti pengenalan mun ibarat neuleuh eta urang neuleuh dina naon kitu ngaranna cai dina gelas. Pengenalan. Setelah orang mendekati kadinya, orang mengetahui, wih, iya mah horenganan rujak. Waduh luar biasa. Ku orang di deketan, dicekel, mantep. Orang geus bener kenal kuari. Siap dirasakeun, lep nikmat, surbi ngaranna. Sabada nikmat diteruskan, sakar ngaranna. Geus leng, la syai'a illallah, la maujuda illallah. Anu maujud iwaldi Allah sakar ngaran mabok talamun geus mabok asa jeung Allah bae, asa jeung Allah bae urang teh ngedeng asa jeung Allah, diuk asa jeung Allah, lempang asa jeung Allah. Nah naon asa jeung Allah bae? Engke perasaan teh ngomong kabeh geng nang Allah. Jadi hasil tina tapakur sanggeus tapakur teh terus urang teh keranjingan. Sanggeus keranjingan urang teh didinya edan majnun lillah. Rarasaan teh ngomong ketika urang deuk dahar sangu teh ngomong. Sangu teh ngomong lain ngomong. Assalamualaikum lain kitu. Atuh geus kitu mah naonan perasaan. Batin urang teh ngomong. Teu kudu kadenge pan urang ge lamun ngomong batin urang teu kadenge ku urang. Teka denge ku batur, boro ku batur ku urang henteu ngeureunung we kieu. Kieu be mata mah peureum. Bagus tah budak. Urang mananya? Aduh, putih. Putih tah budakna. Aduh.
Aduh, susunya gede tuh. Apakah dege ku batur atuh henteu? Ku urang henteu, tapi urang ngomong. Tah eta teh ngomong bicara eta teh bicara golbu ngaranna. Eta teh latifah, lelembutan teh ngaranna. Ngan urang mah encan terarahna kanu kos kitu bae, terarahna belatifah urang mah ngomong teh ku nafsu. Nafsu urang mah latifah urang mah encan dibersihan sehingga lain ngaranna lain tafakur nu kos kitu mah ngaranna khoyal. Imna syarika ka anna khoyali kawan sorib di dieu teh ayana tah mah imna syarika ka anna khoyali kawan sorib. Jadi ieu teh dibagi tah sirah urang hiji imna, dua syarika ka, tilu khoyalika, tilu sorpu tah iya di dieu tah. Ieu kakarak pandangan hukama profesor. Matak urang teh kuari ngaji kabagi tah kieu pembagianana tah tek kabagi 5. Kuari urang ngaji sanggeus ngaji asup tah ka dieu tek imna man tah ieu teh ka dieu nembus. Kemudian ka dieu syarik tah di dieu diolah. Sanggeus diolah asup kana khoyal. Imna syarika ka anu khoyal kawan sorib datang ka dieu tah. Tah lamun enggeus ditampung di dieu aya su'a teh kolbu, aya batre nyorot. Kasorot ku su'a anjrek di dia plek bae pinter urang. Nah aya nu kieu ye begitu asup ka dia sot keluar ka dia. Teu kasorot deui teu kasorot. Nah ieu lamun nu teu kasorot ieu mah kuari mah inget keluar bae ti majelis. Tanyakeun ku babaturan tadi ngaji naon? Sigi ngaji. Lain tadi pembahasan aing mah tuh. Nah geus ngomong beres geus aya di HP aing. Jadi pinteran HP. Ieu otak urang dibagi tah eta kakarak urusan profesor. Diolahlah ku profesor ku Imam Ghazali, su'ana kena mantep, sorotan batin di dia kena mantep. Nah, supaya mantep nyorotna ka dieu kumaha? Su'a teh batre artina sorotan tina kolbu. Tah eta teh supaya mantep ulah aya halang lantaran lamun batre nyorot ka dieu kahalangan ku nafsu. Jadi can kaburu kasorot ieu geus leupas. Can kaburu kasorot ya geus leupas tah di dieulah bersihan golbu lelembutan anak bersihan ulah aya hawa nafsu di dieu teh ulah aya hasud ulah aya ria sanggeus teh bersih nyorot tet ancleg ketika aya nu asup ka dieu langsung ditransfer ke bagian kedua transfer ke bagian katilu teh khoyal trek tina sorpu disorot anjrek di dieu plek. Tanyakeun minggu kamari ngaji naon? Wow, nyaho jasa anu jitu jasa. Ka minggu nu kamari na deui teh tah. Oh, atuh nyaho jasa naon? Citek tek. Minggu nu katiluna tuh nu kitu teh ke HP pencet. Lain lalagaan di dieu mantak diolah. Urang mah kulantaran teu diolah ya teh. Kebersihan batin teh henteu diolah atuh kuari ngadenge keluar bae urang ti tajong saeutik poho boh ti tajong suku atau ti tajong mata ti tajong suku mah ti jali ke aduh nyeri ti tajong mata mah leuwih aman mantep waduh budak ngongkong itu ti tajong mata ngaran kos gitulah. Nah ieu teh moal bisa sakar ukuranana kumaha ukuranana adukeun jeung dunia. Masya Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir teh lamun nguji jelema model kitu pan adukeun jeung dunia jelema eta sok huswanana carana kumaha bere surat bere eta teh surat ti kabogoh atawa ti atasan bere surat ti kabogohna kek imah macana kudu ulah gandeng-gandeng cek ulah aya anu ngahalangan. Bila perlu imah di kamar cekeun. Awas, ulah nu gandeng. Baca kunyana lalauna. Sepucuk surat ini datang ke pangkuanmu. Lalauna ngana bacana. Sepucuk surat ini datang ke pangkuan. Dan datangnya surat ini tanpa kaki tanpa sayap
berjalan tak berkaki, berlayang tak bersayap. Jurig ya mah. Ieu mah kamang-mang ya mah. Tah husu jasa macana husu jasa. Pohara jasa macana husu jasa. Tidak ada lain hanya ingin menyampaikan isi kandungan hatiku yang dalam, bahwa setelah pandanganmu menusuk hati, seakan-akan matamu adalah dari lirik matamulah aku paham, aku tahu, aku mengerti. Dengan demikian surat ini adalah balasan dari lirikanmu. Aku cinta padamu, Asep. Sekian Sarwiti Cikupa. Budak pohara jasa nostalgia eta berarti. Husu jasa kan andai kata keur dibaca aya jelema di luar gandeng. Nyana moal wani maca. Andai kata aya budak gandeng, wani nya, "Hai sia gandeng, tolol sia." Nyaho meureun aing keur maca surat sia. Ini sia. Mun nyana imkan nyerekan dicarekan, mun teu imkan nyerekan cicing heula moal dibaca ku husu-husuna. Kuari surat ti Gusti Allah, Al-Qur'an. Bandingkeun husuan mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma budak tolbuan enya seteh. Tunzira qauman ma hoi. Budak. Shadaqallahul azim. Kunaon gandeng budak lah. Agak ku budak. Jadi jana teu husu. Jadi husuan maca surat tika bogoh dibandingkeun jeung Al-Qur'anul Karim. Nanaonan. Nanaonan tamakos kitu mah. Lamun geus husuan maca Quran dibandingkeun jeung surat tika bogoh tereh sakar ieu jelema. Tereh sakar. Nah eta kakarak Al-Qur'an kuari zikir. Zikirnya na teh husuan zikirnya na apa husuan ngadengekeun informasi ti atasan? Husuan zikirnya na apa husuan keneh informasi ti indung bapak? Husuan zikir apa husuan keneh informasi-informasi ti dunia nu kunyana disenangi? Mun masih keneh husuan urang nu belah ditu daripada zikir, can aya nanaonan tamakos kitu. Berarti nganggap keneh di luar Allah aya nu dianggap. Ukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun masih keneh husuan maca surat ti kabogoh, husuan keneh maca surat ti atasan dibandingkeun jeung maca Al-Qur'anul Karim. Bohong tamah. Bohong ngaku cinta ka Gusti Allah. Biasa-biasa tamah jelema biasa-biasa. Tinggal kitu bae mah ukuranana. Nah, ukur deui kuari. Jelema teh boga duit. Ketika boga duit jana teh tak aya instruksi ti Gusti Allah korban misalna. Nyana boga duit tapi teu daek korban. Eueuh nanaonan. Instruksi ti Gusti Allah duit boga di dinya aya nu keur ngabangun masjid padahal nyana boga teu kabitaeun ku ganjaran ngabangun eta. Encan nanaon teh hirup teh kos kitu. Ukuranana kos kitu. Ulah waka perang heula ukuran ngabangun bagi nu imkan manehanana teu daek encan jadi berarti. Nah, kuari dak perang. Tah eta teh moal berkorban mun jelema henteu neuleuh ka Gusti Allah. Dina engke perang nage lain kalimatilah aya kadua hayang sohor, hayang hebat, hayang menang kitu hadiah dan lain sebagainya. Ieu mah dimurdikeun lillahi taala. Pengenalan ka Gusti Allah sanggeus ngenal terus memahami geus kenal kemudian merasakan geus merasakan ngicip-ngicip surbi ngaranna kuari terlena di Gusti Allah. Berarti geus siap ninggalkeun sagala rupa. Cicing bae di imah maca Quran atawa zikir batur ngaler ngidulnya nama cicing. Ketika batur ka pasar nya nama cicing bae, ketika batur engkei-engkeian nya nama cicing bae ka Gusti Allah. Ketika dek dijadikan tim sukses kos pudoli nya nama cicing bae. Cicing bae nya nama tah lamun milu ka ditu. Atuh tamah jurig kos kitu tam. Kiai jurig tamah. Eueuh nanaonan tamah kos kitu mah. Si ieu akur ka dinya, si kiai akur ka dinya. Atuh tamah rorongsokan.
pandangan jelema bodoh neuleuh mobil herang, kiai neuleuh mobil herang, akur pandangan zahir. Ketika ieu nu bodoh mah ngadesak-desak usaha hayang beli mobil, si kiai mah henteu itu lain bagian aing teh mah dunia ieu. Dalah herang na akur, tapi ketika hayang na henteu, kiai bagus. Ketika nu bodoh ge usaha sia kudu kabeli eta teh Fortuner, kudu kabeli. Fortuner kudu kabeli. Warna naon kana pod? Warnana naon warna? Ketika nyana ge mengejar, atuh naon bedana kiai jeung pedagang, atuh naon bedana kiai jeung pengusaha, atuh naon bedana kiai jeung petani, jasa ruah hayang kadinya tujuanana kiai rorong soka. Lain cakula cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, ukur heula. Dah, lamun geus kiai berbeda pandangan anak. Ketika neuleuh mobil akur herangna, zahir tah mah akur, tapi batinna ih cek kiai mah teu hayang tah mah kos kitu mah. Kiai ieu bakal loyog di ajian ku jelema. Harayang jelema teh tah mulung elmuna lantaran pandangan batinna geus beda jeung pengusaha. Pandangan batinna geus beda jeung politikus, pandangan batinna geus beda jeung petani. Itu mah ngejar karena mobil nu herang, ieu mah nyaho herang cek mata ieu cek mata batina hina tama mobil, pasti jelema daratang. Pasti jelema daratang. Mun masih kene pandangan anak akur jeung pengusaha, akur jeung petani, akur jeung pedagang, moal kajin ku kumaha ge, ilmu tinggal ilmu, hebat tinggal hebat, moal darekeun ngaji. Jadi kuari mah nu kudu diteangan teh lain ilmu zahir mah bisa pakai debat, bisa pakai neangan dunia, justru ilmu batin ngarobahkeun pandangan eta teh hinakeun ku urang, jacak Kangjeng Nabi hina, tuturkeun ku urang, kok Nabi bisa ngahinakeun dunia aing mah henteu, arahan ku urang. Jak Kangjeng Nabi mah neuleuh dunia teh, neuleuh dunia pan ngajak sahabat, kadeuleu eta bangke, kadeuleu dunia leuwih hina tibatan bangke. Tah kos kitu. Lamun dak aya jelema morosotkeun auratna di pasar, kemudian ngising batur kabeh kieu. Lantaran hiji neuleuh aurat, mata ditutupan isin rasa, kadua irung dipengpeukan lantaran aya kokotor kaluar, dunia leuwih hina tibatan eta. Lamun Nabi nyaritakeun dunia model kitu, kok aing henteu datang ka dinya, usahakeun. Emang kabeh ge moal lamun teu usaha mah, usaha heula lalaunan. Kon teu bae sih, teu akur jeung pandangan Nabi. Teangan ku urang, guru coba aing berguru ka mana ieu? Nu mantak aya hiji jelema diangkat jadi waliullah cuma napakuran hiji hadis Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Kaula mah dina salat teh ieu teh tenang jasa, batin kula indah jasa. Aya hiji jelema neangan qurratu aini fis salat, hayang akur jeung Kangjeng Nabi. Ketika salat teh hayang indah, hayang nikmat kos Kangjeng Nabi. Kusak-kusuk neangan. Batur mah neangan wa qurratu aini fis salat, datang ka ninggalkeun lembur, datang ka poho sagala rupa. Batur mah hayang ninggalkeun resep dunia teh neangan carana kumaha. Urang mah kuari boga ilmu teh hayang supaya neangan dunia. Tibalik moal manfaat kajen gugu mage. Nu mantak kiai keur ngeunah-ngeunah boga santri, kiai keur ngeunah-ngeunah ngajar ngaji, asup bae ka Golkar, hancur naon pandangan batina nu tatadina ka Allah, sanajan teu 100% kuari mah belok ka dunia. Je, sak Allah atuh aing teu percaya ka sia, hancur dinonaktifkan. Beres geus. Kos gitulah urusan batin, mengenal ke Allah. Nu mantak ilmu nu paling bagus, makin mengenal ke Allah, makin deket ke Allah. Makin mengenal ke Allah, makin deket ke Allah. Kesimpulan nama, makin boga ilmu, makin deket ke Allah. Nah, etalah ilmu nu paling bagus. Ilmu nu paling jore, sehingga orang boga ilmu, makin jauh ke Allah. Tanda makin jauh ke Allah, makin cinta dunia. Ulah hese-hese, ukurlah diri orang antara orang jeung dunia. Tadi surat guys. Kemudian urusan dunia. Lamun orang encan kenal ka Gusti Allah, pasti orang mengejar dunia nu hina. Ketika orang wow ka Gusti Allah, dunia dianggap mainan ku orang. Hirup orang dianggap mainan ku orang teh. Hiji nu teu dianggap mah ma'rifatullah wa rasuli. Ma'rifat ka Gusti Allah jeung ka Rasul Allah, eta intina hirup di dunia. Nu mantak jelema disebutkan teu paeh ratusan tahun ribuan tahun, jelema nama modar makrifat nu teu paeh. Nyanana geus paeh dikubur, makrifat mah teu paeh. Kanyahoan teu paehna dina Al-Qur'an geus dijelaskeun.
jelema anu suhada mah teu pararaeh jelema anu makrifat ka Allah mah teu paeh hartina ibadah terus di jero kuburanna urang dibere kaberenehan neuleuh jero kuburan eta nah eta teh keur zikir bae salat bae di jero kuburan jadi teu paeh ratusan tahun ribuan tahun secara pandangan mata kasat mah maot jana paeh nyana hakikat mah teu paeh makrifat ka Allah moal paeh dunia ditinggalkeun makrifat ka bawa ka jero kuburan eta geus dikitu-kitu ge tak teu daek neangan urang mah tetep bae neanganna bandeui kenalkeun ka Gusti Allah geus kenal urang paham geus paham urang kuari neuleuh indahna Gusti Allah tadi teh direnung hiji bae heulanan urang teu kudu loba nu mata waliullah mah saayat doang innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama sanyana Gusti Allah mah teu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa alaihi syai'un naon bae tidu gede datang kana leutik ngaranna syai'un fil ardi wala fis sama langit jeung nu ngeusianana bumi jeung nu ngeusianana boro-boro naon ieu di jero bumi di sapatala kanyahoan ku Gusti Allah la yakhfa alaihi syai'un di luhur langit la yakhfa alaihi syai'un ieu dunia kabeh teu samar ka Gusti Allah lah akhirat ge teu samar nu mata ku waliullah mah teu sieun deuk paeh naon sebabna anu pangeran anu ngahirupkeun eta aing geus paeh di kuburanna eta sedengkeun aing geus wauh kuari di dunia di luhur bumi geus wauh jeung Gusti Allah atuh di jero kuburan ge pangeran eta keneh mata malaikat ge dicarekan ku alik mah jaga wauh jasa jeung Gusti Allah keur di dunia geus wauh geus wauh tanda wauhna rahasianya tah mah bahwa nyana geus wauh jeung Allah perasaan nyana dan lain sebagainya bahwa dirina diangkat jadi wali teh pan nyahoeun dirina ku perasaanana geus ketika manehanana asup ka jero kuburan aya malaikat munkar nakir nanya man rabuka moe enak aya man kalima naon man man kalima naon pan atuh malaikat mah teu masantren atuh teu nyaun nya ditanya man kalimah naon atuh mantak urang coba-coba engke di jero kuburan begitu man rabuka malaikat man kalima naon genjreng sia ku aing man kalima naon kosong geus wau jeung Allah sia nyaun malaikat ge geterana lain deui tipuan ieu mah ye kajen kumaha ge nah ukur diri urang ketika datang nah urang lamun aya nu SMS khusus jasa SMS ting tong tong ting aduh mun keur ngobrol ge jeung kula punten nya kiai anu SMS tangkorak sia mun kukula sok ditinggalkeun ka jero geus hakan ku si SMS aing kebal kaluar deui ujianna sia muliaan SMS jeung aing teu hayang sia keur dihareupeun aing sia nga-SMS ka ditu kus-kusanna kutang kiting kiai ka mananya nyaho aing di jero kamar teu hayang aing kuduna mah ulah wae dijawab jeung aing heula sia sebab aing loba pagawean henteu nya naon haburannya ge SMS heula los tinggalkeun dahar heula aing teh ngobrol heula jeung pamajikan tuh banding ngobrol jeung pamajikan indah yo nyele senyumna geus mantep atuh ya tinggal nyana we nanya ka santri kiai ka mana nya cak santri dukanya bukan siang SMS heula teu hayang aing di pelajaran tah eta kakara kos itu ieu SMS mah husu amat kok jeung Allah teu husu berarti urang can aya nanaonan ukur tah diri urang mun bahasa Tuan Syekh Abdul Karim mah kam geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran dunia geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran akhirat kam sabaraha kali maneh disuratan ku babaturan maneh sehingga maneh non kitu boga surat maneh eureun heula mun keur lempang yamsi payadal non tamsi patata dilu lempang maneh kemudian maneh mengkol maneh watak wudu diuk watak sauhusu maneh mata surat cek Tuan Syekh Abdul Qadir tapi ketika zikir ketika maca Quran ketika maca kitab kok teu aya husu amat sih berarti jauh kedeh diri urang jeung Gusti Allah lamun geus teu nganggap ka urusan kos itu nganggap ka Gusti Allah mun keur zikir nikmat ta eta zikir nikmat teh hese moal bae urang zikir nikmat teh moal lamun masih keneh loba dunia urang bisa zikir ngeunah teh ngaleungitkeun dunia tah ketika ngaleungitkeun dunia na hese carana bae eta nah mantak aya bae napas tarik ilah illallah napas eta kan jadi konsep ilah illallah dunia leungit ku napas eta bae ya ilah illallah
terus la ilaha illallah napas kurang la ilaha aya manaan di jalan lamak sudah bihakin la ilaha sorangan dunia lantaran napas orang konsen ka napas tadina tah lamun guguru mah orang kos gitu guguru bedul la ilaha illallah la tah geus ka ditu lang ke aya sing sireun bakalna neng ceuli sing sireun ceuli sing sireun teh sakujur awak lain suku bae buat urang mah sing sireun teh suku doang ieu mah moal ayang ke lamun geus susu moal husu mun urang geus susu gitu ieu moal sing sireun moal aya pegel moal bae geus kajen ku kumaha sebab urang keur dilindungi ku Gusti Allah kajen urang gering kajen urang osok pegel moal pegel eta pegel teh husu lamun geus susu neng la ilaha illallah engke sing sireun ceuli sing sireun irung sing sireun mata engke ka dieu pusatna sing sireun ner geus moal bisa goyang ka zikirna ge cicing bakalna cicing geus poho waduh asa di alam mana ieu teh geus susu teu kadeuleun naon teu kadeuleun neng da kakarak deui nya poho geus tah poho orang berjam-jam orang ngomong oh iya jangan kebel iya zikir teh tak kos gitulah mulai orang kulantaran zikir diberengeunah rindu orang ka zikir teh orang nu mantak teu rindu ka zikir teu diberengeunah kan ku Gusti Allah naon nu pake karindu atuh mantak hayang geura peuting dia lantaran panganten anyar kan hayang geura peuting lah teu kudu peuting bae beurang hajar habak jaga rindu lantaran kayak kaditu lah mah atuh teh kudu peuting bae zikir teh lantaran ngarasakeun rindu tah kok Allah mereng ngeunah atuh teh kudu tengah poe ereng-erengan tutup lawang naon zikir ngeunah kos kitulah carita ibadah lamun geus ngamimitian surbi lamun geus ngamimitian sakar geus hese nyaritakeunana neuli jelema teh hina neuli dunia teh hina pasti jasa ieu mah geus pasti bae lantaran keur sakar ka Gusti Allah tak engke keur sakar ka Gusti Allah eta teh fana ngaranna hirup di dunia teresep dunia hirup babarengan jeung jelema tapi teresep neuli jelema atuh berarti kan berbeda dah kulantaran berbeda eta lah ieu manehna disebut fana sakar mabok eta teh aya anu ngan sadetik aya anu sajam aya anu sapoe anu saminggu terserah Gusti Allah tama lantaran eta mah rahasia Allah engke ka ditu da sahu nu mentak ka dina tafuma syurbu summa sakaru sumal maqam wa huwa sahwu ieu mah sabenerna mah lain ngaji maca ieu mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan geus teu kaudago urang sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak jadi urang teh kasupkeun kana wali waduh wah mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit ya Allah karim wa adna nasib at-tasdiq wa taslim pangahandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadiyah mah mau nyaritakeun wali ngejebian ka urang giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali ja aya dina Al-Qur'an lagi coba pangnyontoankeun itu Pak Amin Rais jadi Amin Rais teh wali jadi teu nyahoun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah hese jeung Muhammadiyah rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah nya nama kawali tu pohar di sisi eta di sisi lain berat di Syiah
Jadi urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh ngajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ma ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mantap maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang. Nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy norekat sih jadi kos gitu hasil norekat teh haju nyandung opat mantep jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi salah mentak ari ilmu nama di deuleu ilmu ti Tasikmalaya Anom akur ilmu ti Banten akur di Jawa Timur akur nu teu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti ti mana ngamimiti ieu norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu teh wayah Noel wayah ngagelang teh giliran nu kos kitu na mantep tah giliran anu urang pamajikan geus sare anak geus sare leket teh urang ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hees ulah geuna kanyahoan ieu mah bebe aja ka pamajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nya nengnya kakak ulah diganggu emang sanu ngaganggu ieu mah ulah ngaganggu ka kakak paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh norekat teh kos kitu ya Allah ya Rabb jadi diumumkeun aju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah torekat kos surat undang bae disebar-sebar ieu mah ilmuna ruhani geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah torekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati kitu atuh jadi engkena teh sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat heula pake kurang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat geus ninahin kapanggih jeung budak akur kapanggih jeung nini-nini akur jeung aki-aki akur jeung nu sugih akur jeung nu susah akur jeung rangda akur eta mah akur bae bangunna jeung rangda mah tah terus jadi urang teh biasa bae mun bisa mun teu bisa ngasingkeun diri asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah mulai urang kholwah jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa masalah mah enggak bae ternyata teu bisa hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema oh kholwah tuh kholwah nah ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu teori mah asa hese tapi pan ieu mah urusanna panggupai Gusti Allah
dia ya Gusti Allah batur mah teu bisaeunnya nama kok bisa batur mah teu kuateun konya nama kuat atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah batur mah sare nya nama kerek ya tuh masalah batur mah dahar sapiring nya nama 2 piring khawarikul adat eta akur jeung kebobule eta dibedakeun urang ku Gusti Allah kumaha ngamimitianana ieu anu kamari diceritakan ku urang teh nomor kahiji mengenal heula sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan sanggeusnya nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubehan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman bagona amis amat dideuleuh ku urang mah dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas aduh masyaallah ngeunah amat cobaan asaan urang siripit wih nya tiis nya amis teruskeun lak ululu turab hayang kene nginum deh hayang kene nginum deh bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeus ngaji cobaan ku ari ceng kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat coba nek dicoba ku aing sia coba inon ye ih tambah bir sajan ayo coba inum Gus ya imbung kunaon sia nu mantap embung haram wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna embung nya nama haram dibere ku urang awewe urang Lampung Putih waduh Masya Allah haju bubuka di hareupeunna iya susuna mani neungtreut ya gitu apa mereka kadeuleng sep kulan coba tah nyana geus ridoeun jasa kasih hayangeun nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako ih ke heula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah sagala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wau ka Allah melalui syariat dur salat zuhur gegeran bae nyana neangan samping sajadah dan dek mana sia salat dek naon tuh kadenge surah azan wau berarti ka Allah syariat ketika dak si hayang motor hayang boga duit henteu ieu motor ieu teu boga duit kredit ku sia DP-na sabaraha 3 juta ngan bogana 1 juta geus bogana mah bayarkeun 2 juta dia sia nginjem ka aing blon teh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit mayar hiji tah nu 2 juta na jadi 2 daca geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauheun ka Allah syariatna can anggeus moal jadi wali syariatna ge can anggeus teh encan anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana saya boga duit henteu aju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah ai aya mah nu nginjeman ye di aing aya cek Umar teh ngan kieu
di mana-mana yang nginjem 1 juta kayak di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 deks ya kagak masalah can wauheun ka Allah can wauheun ka Allah can make kana kulu kodin jarona tah eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna teteh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih cara na kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sabenerna mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah dek ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna carana hiji zikir kadua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu belang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat kamanehanana tah haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui kuari urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana usah leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing hayo pas waktu salat waktu zuhur teh salat guru asar teh salat bingung murid kumanya ieu nya guru geus teu salat ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon tuturkeun aing isi aing nuturkeun bener apa teh ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing mah tuturkeun magrib dia teu salat asar ge teu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat mah aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru hese nu mantak saha nu bisa dia hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing masih bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae ulah siapa bae heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelbah ka seuneu aya sia aing tuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun ku sia titah ulah ge terus bae lah terus bae dia tuturkeun bulu tutung tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajen teuing salah
teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsu na dek ngopenan lelembutan supaya orang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada eta pikiran ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok na bujur. Nah, sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah nileung ngagitek. Waduh. Cek pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu tah. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode, ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranna henteu ngaji deui. Henteu suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pahara jasa dimurad da mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh. Atuh dimurad teh urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum. Ieu ge dek dimurad ku Gusti. Jadi aya nu dimurad, aya murid melalui suluk ngaji heula. Sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa. Sebab teu boga silsilah meunang ti sahanyana. Praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif, ba, ta, sa, jim, kakarak. Ulah kitu. Kieu ulah kitu, kieu. Engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae. Mantak aya murid ngelehkeun guru. Dina toriko ge sarua. Aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nujaba. Aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar. Muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3. Saumur hidup dunia ngan 3, pae hiji tambahan. Aya imamani ngan 2. Aya autad dengan 4. Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad. Kutub dina autad. Tah eta teh ngelehkeun guruna. Tuan Abdul Qadir atuh ngelehkeun guruna sarua bae. Tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Tah eta tergantung dah. Nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kablah itu udah cerdas lempang sorangan. Ka ti mana ngamimitianana. Nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya ilmuna, kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah. Ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah. Nah, terus di dieu wa yaqulu al ahwalu mawahibu. Diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu bakasib. Ai maqamat maqam eta adalah diusaha. Wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha. Ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijwa seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu. Eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu. Batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta. Kabawa ku juri ge teh nopo sih. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge. Kabawa ku setan eta. Tak ikut kharqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkan kurang. Eta teh hese, kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Matak
makelah guru cing coba kumaha kieu lah ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah ai urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gade ieu kabairnya ieu nya sing gade tah sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu orenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulanan encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur bae nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir tah sakieu kabair tah sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleu beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar bae tapi daharna ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro watu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitab da dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokocoranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul leban kabairna nu tadi geus ditauhan dijauhan sogoirna geus kemudian warokna kurang geus ditimbulkeun ku ari kurang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allahkeun ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideuleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain ogin pak dideuleukeun teu meunang teu deuleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas bisi salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun zal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru
cara cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah yen alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naek dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu keur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulis naon eta kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jang ripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak ka ditu nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos ieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana buku nata kumaha bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit rarasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun kedeng ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sato ilah ge sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar geus dibere beja ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lieu teu beda jeung kuda sander sok geura la tahriku aswarul aqdar moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hibah urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina kodarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh kodar bakal untung mah rugi bae ti sawabikul himam la tahriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali
ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ieu aing aya ieu ku ari ieu tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalilah aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saha atuh lah nya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya ta ini dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa. Nah iya urang ditungtun ku guru iya kabairna tinggalkan iya sogoirna tinggalkan warokna tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan kumaha layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun tet naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh ulur tarik kemat cet eureun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus ta eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna maka baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun mah atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah iya nu hese ge neangan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat geunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah geunaheun jasa tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup
nuunggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ku sakieu ku salat 5 waktu jeung non gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha kataharrukil awaid wa huduri hal kizikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nya sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji bae Allah bae teu kakarak secara global dong holanan tah nek jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah ku ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nangieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya na ieulah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadina urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang
Allahu akbar inginahin salat tipe ting desa babaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep dicape tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun meneh urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain dalagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun baheulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat baheulan pinuh kayakinan Allahu akbar teu ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu kudu aya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju iya aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu salat urang ku hese-hese teh geus ja Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geudeun assalamualaikum Allahu akbar ih jahare ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 ka 3:30 istirahat reup hees hudang jam 8 aya tahajud terus subuh henteu ngan ieu mah keur carita di dija baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah je atuh aya kitu bae cenah ngaleupaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jah husuk mangke timbul tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat khusus pamere Allah tina yakin urang keur awalna ge geus yakin Allahu akbar je cak Allah pinter sia salat ka aing je berarti sia geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mah aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun numatak sok kali mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh heulanan ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu akbar di jero eta teh geus aya niat ceuk ahli tarekat komo ceuk ahli hakikat Allahu akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres geus jago jasa nu mantak aya teh pemuda salat cepat jasa kunaon sia cepat amat atuh aing salat leuletik tapi aing mah di jemping-jempingkeun we geus cak nya mah trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang teh yakin tetep teu jadi Allahu akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ge yakinkeun hudangna nang Allah pentingna nangieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak-sejak segala cak Allah weh kos aing jauh bae jeung sia pan aing teh deukeut pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heuh nya geus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun tah mah deuk nginum sejak kaula nyokot gelas deuk nginum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas ndek minum berarti asal nyokot sisir be ndek apel atuh kayaon atuh kok gitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teh atuh jelema geus ngantung berarti salat make jeung sejak-sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom tarekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keraguan-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu akbar mantap jasa geus ngeunaheun ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun tarekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang Allahu akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan dieu teh ge hei ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ieu Allahu akbar pamajikan ge datang ka puyeungeun urang salat bae Allahu akbar paling teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek jana aduh ampun diurut tah mah kuduna
naik ceritanya jauh teuing urang cerita kana khariqul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mantak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeun anak kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun kayakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana kuari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat Solo ulah tetep bae mah mantak teu pati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah makom syarat bae makom sake lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan ji atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan ari dapsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi geruka anka la takum bihi bidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain aya ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus aya sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae mah matak diselang-selang gak ieu bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji ieu bahaya matak diselang-selang ieu mah asal nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-gudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngaroko nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan situ norekat sebenarnya mah situ norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorangan nyambung ke nanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sana gih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeun nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kan kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-cileuk bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibales deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab